panganten Bapak itu sarkip ayah. Oh wilujeng wilujeng. Bias sagala paningan Kang Adi anu bagus katambias ge panginteng angin asih lebih hari Bapak era akai kapayun badai ngalusan diri panganten istri panganten pamagot pias-pias sagala paningan Bapak adik sadaya api katambias ge panginteng harap pangarwe akan urang sin jadi utusan panganten istri harapan Kang Adi anu bager urang sih jadi utusan dakang masih asap datang masih anu di hari sanajan diri tinggal sapasi Ibu Hajah alim jadi laib diri wa itu kaparayun asok nyalalawer di anto sadayana ayo panganten di anto sawerana panganten Abah Adi Eko sama sepasi diganyaksi diri abdi miatias sagala paninggal kata mebias ge panginatun asih nubi hari tedai ngelusan diri sanajan diri ngasa pasti abdi alif laib diri harapan kiwali ukura harapan da benteng di langit masih baranang harapan sugana sing jadi utusan da engkau masih osok niang datang aduh aduh mata baur lamun diri panganten nyawer panganten Sanajan diri ngasa pasi panganten aya abdi panganten alif laib diri atur nuhun panganten
Mang itu harapan kurang asing jadi utusan dagang masih asok nek datang harapan Kang Adi anu bager orang asing jadi utusan dagang masih asok neangan aduh aduh mata paur katalanjur sanajan Matur nuhun Pak Adi. tinggal sapasi Kang Adi anu bagus ali menjadi laib diri atur nuhun Kang Adi sing awet umur mun tulus mah mun tulus padanya peti anu mana Bapak RW Akai Ibu RW Akai anu bager haturan deui ka payun duh diri mah panganten istri masih cari ngaji masih ngeling barang penting Kang Adi anu bager masih ngeling barang penting Mah tati Wulan Mama Ella eta Pak Adi masih kena sumangetnya masih kena calingernya asih munggaran Bapak Anda anu bager anu mawa kabagjaan Pak Anda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan aya Bapak Anda mustika pegat panda kapayun heula katilas raheut godawa aya Bapak Anda rasa ngoleang Bapak Anda diri asa kumalaya aya Bapak Anda atur nuhun Bapak sing tamal-tamal rezekina amin asih munggaran mastikeun wageuh ngalengkah panda tur nuhun ayasna napas mangke ke pasrah sumerang atur nuhun Bapak Anda
anu mana nyerang kabunga nah apakah ajak dina sejarah tapi kiwari kadada yang langit benang peti ngan ukur kari wasna najan akang subaha daya karena no puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito loba panghalang
Malaksa kepalintengan babalean pangalusna sanautikan tunaran kasayang muamusna kasayangan muamusna mere mawe kasasama pilih asih jeung upama lakuning mah jalmi utama dipitina kusasama si mungkaran cendang anu bager anu mawa kabagjaan jadi impengan dina peting pangantenan mustika pegat PRW akai katilas rahet kumawa rasa oleang diri asa kumalaya juring kang lempang masakkeun wakah nalangka heasna napas mekar pasrah sumerang papasangan wa itu ranggana kabunga ibu hajat nah baka kecatan dina sejarah Si. Si. Peting harita basa kuring jamanehna waktu patuker carita mere janji jauh supaya no
pinuh ku kaendahan pikeun asih nu mungkara duaan ngombar lamunan pewe kaya Bapak Haja hayang hirup sauyunan hanjak ka nikmat durian tersangka bet bisa pegang horeng mio ni balebat Bapak Haja ngon ukur mata tibala tawat tainga Ibu Cici ku hari yana asik kuring nu dibikin tanya gering leungit yang anu bageus horeng peti Bandung tungan peti harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rejang katresna baru akah anu bageus hese mapalerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panuta kunaon tega Bapak Aceh horeng tos aya gentosna kapayun cenah jang teh aturan Bapak RW Akai miwah Ibu Bapak Haja Ibu Haja panganten istri panganten pamangkeun Bapak Asep besan miwah Ibu waktu patuk carita mereja jangan supaya nu pinuh ku kaendahan pikeun asih nu mungkara duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan hanjaka nikmat durian ku sangka bet bisa pegang horeng mio lebang ngan ukur mata tibala tawat
Haryana asik kuring nu dibikeun tanyana geuning leungiteun horeng pati panuntungan penting harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rajang katresna hese mapa lerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panutan geuning sulaya Bapak Hajat Ibu Hajat horeng tos aya gentosna Sobat sareng salira Pak RW AKS bola haja saha anjeun saha namina Ibu Yayah anu bager sae rupina oyong kena panganten istri anu bagus saha anjeun duh aduh saha namina panganten pamaget salira kagungan saha kasete kapinapin aduh saha anjeun saha Bapak Raka nya saha anjeun mana di mana Ibu RW AK anu bagus lembut anjeun duh aku saha namina salira kagungan saha bagerak teh kapinapin aduh Ibu RW akai saha anjeun marelama Ibu RW akai nu bager dianggap pawang Jayanti wa itu anu bagel Pager Jayanti ampun teuing rek bela mah wa
itu anu bager ulah-ulah kapalang rek bela ulah kapalang ibu hajat anu bager aya ibu orang silih bela hati ampun teuing pangeret anu barona namina usuk kanana yang endang anu bager namina usuk kanana salamat dunia akhirat nagara mah nagara katutusina salamat dunia akhirat mama mano bager nagara katutusina kuraos mah bos mano bager buah kadong-dong sokomo buah kokosang sokomo buah kokosang wa itu anu bager Romaos mah mama Ella anu sabar Romaos abdi maawon pamogi ulah moyokan abasari sepuh abdi pamogi ulah moyokan sok wa itu atuh kapayun kincir ngait kana rekang kumaha ngodayanana pikir ngait kasaurang kumaha mah ngubaranana baga urang sasarang bacot seni kabung kasanian tuturunana sulada sawawata hari kasenian tuturunan sulada sama wawata kembang boleh mama kue sagu kembang dawa kembang dawa tekuk telur pami moye mama andai anu bager doyan 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 gemuyu yen wangsul kulane melu kembang bolet mamaan kue sagu tekuk telung pami moyek mamaan anu bager yen wangsul mah kulane melu
Bapak RW Akai anu bager yang liwung kembang jambe tong rek ngelek kanu kerasosa ulah waka ibu hajat kaheroyan ari liang 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 liwung kembang jambe diketuk kete mama anu bager anu sayang yen wangsul kulane melu kembang belet di tengah sawah tangkal nama tangkal arey-areyan tong rek ngelek ibu haja kanu keresusah ulah waktu ka abdi teh ngaheroyan ari liang 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 liwung kembang jambe diketuk ibu imas kapayunan ibu imas sawer laguna kembang belet ibu imas di tengah sawah tangkal nama ibu imas arey-areyan tong rek ngelek kanu keresusah ibu imas ulah waka ibu imas ngaheroyan ari liang 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 liwung ibu imas kembang jawa diketuk keteng tong rek ngelek ibu imas anu mana kapayunan ibu imas hoyong di sawet laguna aya cenah ibu imas anu bager sawer heula anu sayang ibu imas disayang sayang hatur nuhun mama tong rek ngelek kanu keresusah ulah waka ka abdi teh ngaheroyan Kembang belit kue sagu kembang dawa ketuk daun dorek melek kanu keresusah urang ulah bakar ari liang 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 liung kembang jambe tutup ketel torek melek kanu keresusah urang ulah sok ngaheureuyan mangga diaturanan ti peribados para kanca dina lagu Nenden Harapan. Mun peuting geus jempling Mikaeli ku hariri
jongjongan cek ingatan rumasa dan harapan disangka geus lekasan nu aya ukuk catetan najan ka boga carita manusia teu kumawasa moal bakal laksana angin kesalanjana mun penting geus jempling Mikaeling ku hariri midada ku saurang bongan anggan harita nyangkupan di tahun genep puluhan ayeuna teut nyalahan kajongjongan eling-eling mangka eling lumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa ragataya pangawasa mun penting keur jempling Mikaeling ku hariri midadam ku saurang bongan anggan harita nyanggupan di tahun mah genep puluhan ayeuna beut lekasan kajongjongan cek ingatan rumasa nenden harapan disangka geus lekasan nu aya ukur catetan najan ka begat carita manusia teu kumawasa moal bakal laksana angin keur saanjeuna kadieu bogoh kaditu bogoh kabogoh mah araya kape kaditu kumaha kadieu kumaha Bapak hajat sayang deui kasih manehna pada bogona haturan Ibu hajat kanu itu nya aku bagirna kanu ieu
nya aku sabarna kanu eta nya aku belana kasih manehna kasih kumisna aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorangan begang lain kurang dahar kakak bogoh jadi nariweuh tungtungna abdi nyarangan dapongan abdi rayungan nu salah pola sorangan aduh riweuh loba nu datang duh heran kacidang naon anu dibela Bapak Yaya aturan jauh gedi si jangan ku tesaka ribu ge kapaksa hayang suka-suka sanajan bari sangsara bongan dihajar Rengsek tina rariweuh nampi kintunan di Abah Duloh sauna disangakeun lagu Yuka Kang Jaya sareng-rengan sadayana anu disuhunkeun dina lagu Wangsit Siliwangi pamundut di Abah Duloh. Mangga Abah Duloh wilujeng kasangakeun dina laguna Wangsit Siliwangi teka kantun tuh Kang Jaya sareng Kang Tato oke araya di Palitongoh tuh mangga wilujeng ngadangukeun dina lagu Wangsit Siliwangi. kudu sumujud sambahan pikeun di dunya iwalati indung jeung bapa geuningan iwalati mah indung jeung bapa sabab indung anu ngandung ibu ini ibu hajah pan bapa anu ngayuga pan indung mah eta anu ngandung pan bapa anu ngayuga
sampaheun pikeun di dunya Kang Anda miwah ibu iwalati indung jeung papa sambaheun pikeun di dunya geuningan ibu ini ibu hajat iwalati indung jeung papa sing getol kana ibadah dulur bisi urang loba salah sing getol kana ibadah Kang Anda anu bagus bisi urang loba salah kapayun janajang deh abang cena abang cena suling bonte sabadi kumalila geningan sabadi mah kumalila abang cena bos Aden aya bos Aden Kang Usen anu mana Kang Usen aya abang jangan abi goreng sabedi nyanyari dengan geningan Kang Usen anu bageus sabedi nyanyari dengan aya Kang Usen kapayun kapungkur abdi ka Bogor ayeuna kalawil-lawilian atuh kapungkur makang Usen abdi ka Brong-broy ayeuna kanyanyerian Kang Usen anu bakti kanyanyerian aya cenah Kang Usen kapan abdi Kang Usen kapan abdi minta jahit Kang Usen kunaon tadi cangkiran geningan Kang Usen anu bageus tadi cangkiran kapan abdi minta jangan Kang Usen kunaon tadi pikiran kunaon mah Parwe Mulyadi tadi pikir aturan Abah Haji Bulawak Kamuli Abah sok atuh tadi yang ngepelan heula atur nuhun abahnya atur nuhun mangga wilujeng ngaitkeun pikir moal balik busa bola sapanjang Abah Haji
hatur nuhun urang kumelar Lelah mama sapanjang urang kumelar ulah kendat Kang Anda nya istian Kang Anda aya kapayun ilmu tutut Kang Anda anu bager ilmu tututunya siar aya Kang Anda ayo no awon wajib disinglar geningan Kang Anda saderek abdi nu balageun wajib disinglar aya Kang Anda haturang sameme ngamparkeun kasur sama keula digelarkeun hatur nuhun Kang Anda sameme mah kumaon nyebat pitutur pek riksa badan sakujur pek riksa badan sakujur Kang Usen deui anu bagus wayang tema wayang teh piraku wayang jadi paku ajan geningan bare mulia disebebe di paku aja mangga aturan hayang tema hayang teh piraku hayang atur nuhun tadi aku aja tadi aku Kang Usen aku aja Kang Usen deui anu bager papaja mah papaja jalan kabis bul mesir kupat dagongan mesir kupat di agonan papaja Mas Gun anu mana Mas Gun abdi rek wangsul Mas Gun kapayun ulang upat keawonan geningan Mas Gun anu mana Mas Gun ulang upat keawon aya Mas Gun haturan cu lang layangan daun gadung apa nael aya apa nael ngalayana apa nael anu mana ngalayana anu embung apa nael kapayun Aadis aturan kapayun heula Aadis aya Aadis sanajan mah Aadis sanajan ditulak tali Aadis kapayun moal kokok jeung areuna geningan
Aadis anu bageng moal kokojar aturan kanggo Aadis sanajan Aadis anu bager mamah teh digunta ganti Aadis moal poho kasalira geningan Aadis anu bager atur nuhun nu kasuhun Aadis atur nuhun sapanjang mah Arahman anu mana Arahman aya Arahman anu mana Arahman aturan Arahman kapayuna aturan kanggo Arahman sanajan ma Arahman sanajan digunta ganti Arahman moal poho kasalira geningan Arahman anu bager aturan sawe laguna aya cenah Arahman kapayun kembang wera Arahman kembang wera daun turi Arahman aya hayang lelong wongan wae aturan kanggo Arahman lamun teu mah Arahman lamun teu era ku diri hayang rerejengan wae Arahman nu mana hayang rere jangan wae sok pamirsa nyangkakeun hiburanana ti payun kapiatur dina lagu Gunung Jati. mangkat bareng karo babaturan rame-rame guguyonan sebab anak sing disungsi sing dituju Gunung Jati pada mandra ning para wali juru mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon kula nom jaluk rizki kang sejati kangge ngempanin
keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngulon tukang beca kabeh wong keton Pak RT hari duit enak kangkone anak Bos Uci Gunung Jati tempat wong sebak gede cilik lenang wadon bulak nombos Uci deui jaluk rizki kang sejati kangge ngempanin ning anak istri bikin beli unggal bulan tapi sok sering dolan mangkat bareng karo babaturan rame-rame yugo goyan sabab anak sing disungsi sing dituju da Gunung Jati pada nandang ning para wali beli ge mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong sebang gede cilik wadon lana tua enom jalur rizki kang sejati kanggo ngempenin ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngetang darep mon tukang beca pada kelakon duit entok tanggoning katon Gunung Jati tempat wong sebang wadon cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kanggo nyumpeni ning keluargi cilik wadon lanang tua enom jaluk rezeki nas sejati kanggo mamapai keluargi
Diberiin ibu haja eraku indung papang buah orang mengorang asam rasana atira Pak RT hari era ka indung papang buah ngora akang uci anu bagus nu ngora asam dirujak ati era ku indung papan aturan ibu hajat ibu Ririn bapak hajat buah ngora nora asam rasana abdi era teh yati eraku indung bapana buah ngora eraku indung bapana dabongan gasrayaan buah ora bunang ora asam abdi ira eraku indung bapakna aturan ibu hajat ibu Ririn Kang Uci Teh Yati Teh Susi kapayun Neng Susi buah ngora
Susi eraku indung bapana buah ngora Teh Susi anu baku buah ngora nongora Teh Yati asem dirujak Susi anu bageng eta buah ngora nongora umi tini asem dirujak abdi era eraku indung bapana anu mana Ibu Ririn kapayun ala Ibu Hajat Ibu Hajat anu bager aturan wilujeng tepang kasadaya wargi sok bapak orang oo mewah ibunya genduk reaksi baru cuk jadi meli masket hate pokok sasih anu bagus balungan punya payenya gosi diri janji apa kosasi anu bager miwa ibu Satya Wacak Balaka Satya Wacak Balaka kosasi anu bager kapayuna haturan wilujeng tepang ayah bapak hatur nuhun mudah-mudahan bapak sing awet umurnya banyak sing sehat amin tersangka gening tersangka temalire salamin Pak RT hari anu bager miwa ibu aya cenah Bapak RT hari
Sugan tetep micinta ibu anu bagus gening pegang turiatna aya cenah bapak lurah ibu kapayun mangga wilujeng merejanji sanyana umitini anu bagus horeng ukur ngabibitan wilujeng sumping kanggo cep dede sareng sineng na kapayun abong cenah kanu hina janji ento jeung buktosna aya umit ini kapayun najan aya gergantina moal cara sareng anjeun jamde abong ajen kanu hina pada hari pasti tajam buktosna pada hari anu bagus bang bayang di jero korang geninganan umit ini sepuh abdi di jero korang aturan umi anu bager pada hari sepuh abdi kaparayun anu mana umit ini aturan sawer laguna umit ini diki ciran kang uci anu bager diki ciran kang uci kapayun tayati si honeng cenah meleuweung teh yati anu sayang si horeng ceremele dayati kapayun momentin ni sapu ati di pikiran si horeng mah kagungan deuleu di pikiran pertari anu bager ku api mah di pikiran si horeng auci nu bagus pepenedeng kemana mah bapak uci atuh kamar bapak uci anu bager temalire salamin pada kalani tunggu lami eta di anatos mah di anatos ditadi bapak ngitep padahal di anatos lami anatos kita disangka sangka malenglah si korengan bepi benyingan si koreng
bet bibeungeun Maga ulas sasarengan Bajak kelama Bajak kelasani kegungan Kasenian Tetoron nana Pak RW Bapak nanu bager Selada sama Bawa tahapan Kapung kurma Pak RW Bapak ngadai Kotor acara hidup Kapung akura paturaet pineu Bapak RW Bapak Ayeuna patepa deui Ari kapung akura mah paturaet pineu Ayeuna patepa deui Sarang Bapak Encep anu bager diramekeun duanana Ari pamugim Bapak Encep pamugim Gusti ngakeun acara nyalametkeun sadaya Kaditu boku Bapak RW Bapak Kaditu boku Ayo Bapak RW Bapak Kabukoh mah Pak RW Bapak lah deui Kadia kumaha kasadayana sami bogoh ka Bapak RW Bapak anu mana ka Bapak Encep nyaah ku bageuna ka Bapak Hajat nyaah ku belana kasih manehna asih ku kumisna aduh riweuh abdi teh riweuh dijieun sorangan pegang lain kurang dahar aduh riweuh loba nu datang doa-doana abdi nyerangan dabungan